Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang benar deui hanca dongeng dina jejerna si Kamileung mitra surat yang kolong dengan waktu jalaah. Pagea euy. Sanjut piraku apakah kula sae ku pedang nage jika nagis apa kudu nama sari kula eta dunangtung di panggung ngajadikeun anu lalajo harita cep-cempek diri barat kang katincak para peserta hiburan tukang silat jeung sajabana kabeh eueuh nu ngomong sabab kabeh oge geus apal jelas yen eta nu nangtung dina luhur panggung teh aya lian nyata si Kondang. Si Kondang salah sahiji jawara sakti si raja pedang kasohorna anu memang kejem tekop kahulang Ki Kondang memang benar dewek nunggaran Ki Kondang si raja pedang dewek datang ka ieu lain rek kaganu ka ilaing euy ngan dewek aya hiji pertanyaan jang ka ilaing atawa ka sawae nu apal mangga emang Ki Kondang bade neruskeun naon ceuk eta peserta sopan keranan sabab manehna geus apal Ki Kondang lain jalma sembarangan ulah nangtung di ieu panggung euy rek nanyakeun hiji jalma anu ngaranna si Kamileung kabeh nu aya di dinya kabeh ngarenyag leuwas sabab anu ditanyakeun ku manehanana jelas hiji jalma anu teuing di mana ngaran si Kamileung kabeh geus pada apal tapi kabeh oge eueuh nu apal di mana aya si Kamileung nyaho ai kana ngaran mah tapi teu nyaho sabareh mah beungeut si Kamileung gawas kumaha punten Ki Kondang pami naroskeun si Kamileung mah rupina teu terang duka di mana si Kamileung teh ulang aja di mana si Kamileung teu terang sep nyaho pedang harita geus nyampai dina palebat teu beheung eta jalma kurang ajar sakali deui aing nanya di mana si Kamileung eta jalma nepi ka ngeleper lantaran si Kondang jelas teu kanyahoan nyokot pedangna tina tongongna nyaho pedang geus dicepang bari ditempelkeun dina robah beheungna eta jalma teu sirikna ngadeg-deg tur ngeleper kurang ajar sia jawab sakali deui di mana si Kamileung eta si Kondang bari nyentak teh bari ngadedetkeun pedang atuh cara harita getihna kaluar saeutik lantaran kagores ku tungtung pedang sakabeh nu aya di dinya make ngadon cileumeut we nulungan kumaha lantaran jalma nu rek ditulunganan anu teh jalma nu rek ditulunganan padu hareupan jeung jawara sakti anu ngaran si Kondang barang beur kitu harita kadenge anu sesirian bari jeung nyanyi buah uni atau buah uni cari mak belak enaknya aduh dada sararea harita ting raringe kaasup si Kondang sorangan anu ngaringe kadenge sora anu ahdaruan keranan kadenge asa di kulon asa di wetan asa di kaler nu jelas eta sora teh kadenge nong toreng kana celi si Kondang nu ngajadikeun si Kondang ngalepaskeun pedangna
lantaran jelas eta sora teh mangrupakeun sora anu ngagunakeun tenaga jero anu hebat. Ret si kondang hari tengah reret ka kenca ka katuhu. Gorowok si kondang hari tengah gorok ngagunakeun tenaga lapisanana. Kurang ajar. Saha Andika? Heun. Di kalerna di kidulna di wetana di kulonna tangkal konang anu belang wir ibarat tangkal na inuh urap bangsat sia Sandika alalalang si konang kecida pisan amakna kaeta sora anu encan aya keneh nembongan ka diri sia lamun teu muncul paragat ieu jalma. Konang nog kalapa sia naon ngaran teh sarua jeung tangkal kiara euy sarua jeung tangkal konang meureun ketang kudu diadukeun teh jeung tangkal huni tabuahna teh sarua belangna. Tapi nanya gitu buah huni teh belang pan teu meureun buah huni mah jeung naon atuh belang. Kabeugina teh congcorang pas kudu dipayahna ge make parang keur model jalma nu karan ngeboga ngaran si konang ulah urang ajar sia saha sia geus wani-wani ngahina aing kaluar atawa ieu jalma paragat nyawana sia. Sakolebat si kondang harita ngabeurelak pedang anu keur dicepengna rek maragatkeun nyawa salah saurang anggota di peserta. Ngahiukna harita pedang ngajadikeun eta peserta peureum pasrah tumarima sanajan manehna rek di arah lantaran geus jelas moal bisa lamun kudu nyingkahan panarajang eta pedang. Barang pedang menang sajengkal deui meureun arek kana pelebah peuheungna. Sakolebat harita katingali aya hiji daun anu ngahadang eta pedang. Pedang anu keur dicekel ku si kondang harita ngoleweng. Katahan ku daun anu datang ngaradak. Si kondang anu ngajanteng ngahuleng menang sejongjongan lantaran ngerasa aneh, kaget ku narima eta daun anu ngahadang kana pedangna. Tapi si kondang sadar yen ieu jalma nu ngalakukeun lain jalma sembarangan. Kibeg si kondang hari tengah kibegeun awakna micin kagetna. Panona ngurilingkeun paneteupna sedengkeun pedang masih kena dicasabak. Kurang ajar. Saha ilaing teh? Berat turun naik ka panggung jeung aing ieu. Aing si kondang si raja pedang euy. Ulah ngadon nyumput sia. Lamun lalaki langit lenang jagat. Ayo. Cek si kondang harita beri panona rulat ret ka kenca ka katuhu. Nahan lem. Aya harapan. Nahan juang. Bangsat. Badon kolowak teu pararugus ya. Di mana sia teh? Si kondang anu nangtung mancu dina tangtunganana, tapi bari jeung tetep waspada. Si kondang nungguan jalma anu memang datang ke eta panggung, jalma anu geus ngirimkeun sinyal kemampuanana, mangrupakeun kekuatan daun anu ditebarkeunana tadi. Barang keur kitu corelat. Aya hiji bayangan anu ngacorelat dina tak para jelema. Anu keur lalajo tapi anehna tak jalma anu katinihan atanapi nu kaliwatan ku corelatna eta tangtungan anu teuing can dikanyahokeun ciga anu teu ngarasakeun beratna eta suku. Sedengkeun si kondang anu tetep waspada bari panonna ngareret kana jirim anu memang cikene ngacorelat sakolebatan. Si kondang ngarasa yen eta jalma teh mangrupakeun salah sahiji jalma anu memang ngebogan aji kasakten anu hebat nakaranan. Dina hate si kondang pok ngomong, kurang ajar. Ieu jalma lain jalma sambarangan.
Saha kira-kira ieu jalma anu geus ngaluluconkeun ka aing segala rupa. Can apal jiga nama aing teh saha. Manusia anu mumul kadeuleu beungeutna ku aing. Lamun sakira-kira ciut kawani montong cucuriratan teu pararuguh euy. Sabab aing ge bisa ngalakukeun kawas kitu mah. Lamun bener sia lalaki lanit palanang jagat emongkeun jati diri ilaing. Aing nungguan di luhur panggung ieu. Coba celek harita katingali aya bayangan anu asup ka panggung. Tangtungan hiji jajaka ngora. Paras datang kana panggung harita ngadon ngorong. Atuh puguh we. Si kondang sajabaning kaget teh neuteub seukeut ka eta tangtungan. Si kondang mundur dua lengkah ka tukang. Bari tetep waspada. Sia. Nah, teuing make jeung kudu nanyakeun saha uing sagala rupa. Geus puguh uing mah jelema. Aing nanyakeun ngaran sia, lain ngaran jelema atawa lainna sia. Geus puguh aing ge nyaho sia mah lain dademit tapi jelema deuleuh. Dedengean. Dedengean sia. Saha ngaran sia? Uing. Ngaran sia saha? Eta jalma nu taya lian si kamileung harita. Bari bebereuman nu terus ngagere ceuli. Uing teh. Ke asa poho deui. Saha uing teh nya mana apal teu? Si kamileung nu malik nanya bari neuteub. Kurang ajar sia bangsat. Aing nanya kalah malik nanyakeun ngaran sia. Sugan kudu dikieu ku aing yo. Corelat. Si kondang harita ngacorelat bari ngematkeun pedangna anu ditatadikeun ke dicecekel. Tapi aneh barang pedang arek nyasar harita. Cirim si kamileung anu geus eueuh di tempatna. Saterusna si kamileung harita noel di tukang kana pundukna. Ret. Harita si kondang harita ngareret ka tukang. Cebron. Barang ngareret harita culina harita kebenangan ku kepretan si kamileung. Hiu brat ejaw. Si kondang harita colongjong ka tukang sedengkeun pedangna anu ampir-ampiran ngeleweng lesot. Kurang ajar bangsat sia. Geus ngawani-wani ngabongon ka aing. Mana uing mah keur gelut lain keur heureuy euy. Wajar lamun uing ngabanting ceuli maneh keuntung ku aing ceulina teh dibuntungkeun tadi ciwit saeutik. Kicicit we kitu. Kurang ajar sia. Saha sabener sia? Apanan maneh teh keur neangan hiji jalma. Apanan jalma nu keur diteangan ku maneh teh ngaranna si kamileung. Apanan Lamun tong apanan sia? Sia saha ngaran? Apanan uing teh ngaran si kakak. Kurang ajar sia. Saha nu sabener sia? Uing teh ngaran si kamileung kapanan? Gebeg. Si kondang hari tengah gebeg. Lain kursi kondang hunggul nu kaget. Tapi sakabe jalma nu aya dirinya barang ngadenge yen eta nu ngaran si kamileung. Salah. Sia diaranan si kamileung teh geuningan da keseueuh. Bener-bener kamileung siapa? Siga jalma gelo, siga jalma eueuh teh bener. Kun bae daripada maneh. Siga nu heueuh jawara. Tapi guluktina geuningan puyuh ngokok. Bangsat kurang ajar. Kamileung. Aing ngahaja neangan sia. Naon rek mere duit? Lain rek mere duit sia. Rek nyayangkeun pakarang aing anu ngaran pedang sakti dina beheung sia. Mana pedang sakti nu mana aing yang apal euy? Cek si kamileung harita berigek diuk dina deukeut tukang kenang. Make jeung tumpang kaki sagala rupa. Bulu irungna nu rada rogok saeutik harita dicabutan. Ku leungeun belah katuhu. Puguh nyal amarahna kararan si kondang teh. Sama sakali asa teu dihargaan pisan ku si kamileung. Budak satepak cek paribasana. Lamun dibandingkeun jeung manehna mah jauh tanah ka langit. Kurang ajar sia. Teu boga tata krama, teu boga kasopanan. Make jeung ngahina sagala rupa aing teh keur ngajak ngomong salin kerah.
ngorong kawas gitu bangsat. Ari irung uing atel ya kumahakeun atuh. Daek maneh. Pangabarisiankeun yang irung uing ye. Si Kamileung harita bari nyungcungkeun irungna ku deungeuk ku curugna. Nyal amarah di wae si Kondang teh. Si Kondang anu amarah harita geus teu kuat nahan amarahna. Pan belesat harita si Kondang ngebelesatna rajang ka si Kamileung anu keur diuk, mapas ti luhur nepi ka handap. Wantukna si Kamileung daek teu daek harita kudu ngacorelatkeun awakna ka ieu. Brak! Nang anu keur ditakolan harita meh keuna pisan ka jelema nu nakolanana. Sama sakali jadi dua eta kenang teh kahajar ku pedang saktina ti si Kamileung. Si Kamileung anu cocorelatan harita dudag-udag pedang. Geus tihangna segala rupa tinghang goong langsung hancur. Segala rupa kaya nu aya dina panggung hancur harita. Dipake tarung ku dua jawara anu ngaran si Kamileung jeung si Kondang. Anu lalajo sanajan resep oge aya kitu-kitu teuing mah heueuh ngarasa paur we jeung keung, tapi sakabeh nu lalajo oge tangtu ngadukungna si Kamileung. Di handap anu narangtung para tamu undangan jeung para jawara anu tadina memang arek milu ngariah-riah di eta panggung. Ningali kayan kitu mah kabeh jadi muriding. Sebab jelas si Kondang anu ngunag-unag si Kamileung ngagunakeun pedang saktina. Duanana sarua gancangna, duanana sarua gagahna. Tua kampung anu noel kawarga anu aya di tukangeunana. Deuleu kumaneh euy. Teu nyangka di luhur panggung kadatangan ku dua jawara anu gagah sakti. Si Kamileung anu geus kakoncara sanajan budak ngora. Jeung si Kondang nu tangtuna jalma anu geus moyan jawara gagah tur sakti si raja pedang. Ceuk tua kampung harita bari panonna neuteub seukeut ka luhur panggung ningali nu ting corelat ningali nu ting belesat antara si Kondang jeung si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung anu diudag-udag ku pedang harita bari seuri cecirihilan. Tebina jika budak leutik anu diudag-udag keur ucing-ucingan. Sok teh ka dieu tah. Si Kondang harita anu geus teu kuat nahan amarahna harita. Pedang nebekakeun ting kolebat ibarat sinar anu ngapagulung-gulung. Sinar pedatina eta pedang nganu nimbulkeun cahaya anu kacida pisan serabna ka jalma-jalma nu ningalina. Pagulung-gulungna sinar ti antara dua cirim. Si Kamileung anu ngagunakeun aji kasakten. Ngagunakeun aji tabak dewa tangtuna. Jurus ti hiji nepi ka 5. Si Kamileung ngimbangan panarajang. Si Kondang mangrupakeun jawara pedang nu tangtu elmuna bisa disebutkeun gagah tur sakti. Tapi keur si Kamileung muridna Mbah Eot jelas. Si Kamileung anu ngabogaan aji tapak dewa dina hiji jurus bisa nelurkeun sababaraha hiji kemampuan. Komo ieu nepi ka 8 jurus anu hartina si Kamileung geus jelas ngabogaan sababaraha rupa cara pikeun nalukeun si Kondang. Tapi lain ge si Kamileung lamun teu ngalonyeng segala rupa ka si Kamileung atapi ka si Kondang make jeung nyangekeun bujur segala harita. Atuh puguh we si Kondang bakat bingku amek harita. Sukuna harita ngababad arek ngahajar kana palaba bobokongna si Kamileung anu keur nonggeng. Barang deket harita hiuk belesat. Wedau kurang ajar si bangsat. Si Kamileung anu nyengir harita bari ngacuralikeun awakna geus mere gas ka eta si Kondang. Si Kondang nepi ka buluar balieur lantaran karasa asa pengarna karanan kana irung manehanana. Ngacek uing oge mata kula gagabah ngadeukeutan ka uing mada kitu tah akibatna. Kurang ajar sia bangsat. Geus wani ngahina basa ka aing sia. Kamileung. Wayana ayeuna sia paragat nyawa teh deuleuh. Ayo itu tadi teh ku aing didagoan yo. Si Kamileung harita beri nangtung mancu dina tangtunganana. Sedengkeun leungeun katuhuna harita gagaro kana palebah kelekna. Si Kondang
naraja ngacurilatkeun awakna mun dikancangna kerana. Barang keur kitu si Kamileung harita ngacurilatkeun awakna kagigir. Pros, serangan si Kondang bedogna atanapi pedangna harita kur tiba ngahkan angin. Sedangkan si Kamileung anu leuwih gancang harita nulieun belah katua nu urut nyebak kelek harita diwawalkeun kana pelebah irungna si Kondang. Nyep. Kurang ajar sia bangsat. Bangke sia. Curilat. Si Kondang harita geus ngowak ngawik ngamuk. Curalit. Si Kamileung harita curalitan clek harita dihanap. Sedangkeun si Kondang oge harita milu turun cucuralitan. Barang arek napak kana pisan taneuh. Si Kamileung anu ngahadang make sintreukan leungeunna anu ngagunakeun jurus katujuna. Hiuplak kana dampasuguna. Wajau! Curalit. Si Kondang harita ngacuralit lantaran teu kuat nahan kanjeuit tina pelebah dampasukuna anu teu mampu napak dina waktu harita. Konang kanung kaning kunang. Hayo sia tutulkeun aing ye. Curilat. Harita katingali si Kamileung ngacurilat. Kagoan sia bangsat. Curilat hoge harita si Kondang ngacurilat. Ngunag si Kamileung teuing ka mana ngilesna. Si Kamileung harita ngacurilat leuwih gancang tibatan si Kondang. Teuing geus ka mana. Si Kondang sanes jauh harita eureun. Urang ajar. Awas ya Kamileung. Aing panggih moal teu burung dipodaran deuleu ku aing. Dampar suku aing. Jadah teh sia. Si Kamileung harit atar ucek si Kondang harita bari jengke lantaran karasa pegal sukuna. Sedengkeun dia tapi tempatan di mana tempat kejadian. Sakabeh penonton, sakabeh anu boga hajatan, dia tapi tempatan para tamu undangan. Kabeh nangtung bengong, eueuh hijau oge anu daekeun ngomong. Panitia ngaron ngahulang nu tukang kenang lantaran kenangna geus ala lancur. Aya nu beulah, goongna aya nu jadi dua segala rupa kabeunangan ku pedang sakti. Geus jelas geus moal bisa dituliskeun. Tapi nu antukna sadar sararea oge, yen jawara dua jawara antara si Kamileung jeung si Kondang geus eueuh dina tempatna. Para mitra kaum dangu sadayana. Lalajo kabeh geus marulang sabab acara moal dituluykeun cenah cek panitia. Sedengkeun para tamu undangan harita ngarariung we anggar di imahna tua kampung. Pok tua kampung harita ngomong ka sakabeh tamu undangan jeung ka para jawara. Kasadayana para tamu undangan oge para jawara. Ula salaku tua kampung wakilan sadayana para warga di ieu desa. Kula jeung para warga nyuhunkeun diapunten kasadayana para utamu undangan. Margi sakumaha nu katingali tadi. Sadayana teu aya nu terang kajadian ieu. Ku ayana kajadian ieu tangtosna sadayana ngaraos kaganggu. Tapi ku kituna jelas kajadian ieu sanu hoyong jeung teu aya nu hoyong. Mudah-mudahan Bapak tamu undangan oge para jawara ngamaklum kana ieu kejadian. Kumaha bade ngapunten. Ya bade ngapunten we. Da memang sakabehanana oge memang tua kampung. Aya nu terang bakal aya kejadian kawas kieu. Ngan kuring oge ngarasa aneh tur heran we. Kunaon eta? Anu ngaran si Kondang make jeung neangan si Kamileung jeung kabeneran si Kamileung teh di aya nyampeurkeun. Ya eta. Jeung anehna si Kamileung make jeung kabur ninggalkeun ieu pitempatan. Padahal jelas manehana di atas tadi kasebutkeun jawara nu meunang. Jika nama kuring ngati kunaon si Kamileung harita kabur. Ngahaja nyingkahan segala kemungkinan. Sok sieun si Kondang ngamuk nguak ngawi ka jalma anu teu tuah teu dosa. Jadi ku si Kamileung harita diajakan kabaran kada kuping ku sadayana oge. Ayo tuturkeun aing cenah. Anu hartina si Kamileung ngajakan ka si Kondang pikeun tarung di piluaran. Tapi nu amandak aneh. Si Kamileung jawara ngora anu ngabogaan aji kasakten mampu ngimbangan si Kondang. Samalah lain nimbangan deui justru
sababaraha kali si konang rubuh panan sanajan teu bisa disebutkeun eleh. Tapi nu jelas ilmu kasaktian si Kamileung memang luar biasa. Kira-kira cek tua kampung saha sabenerna si Kamileung? Sajorelatan ulah ningali yen eta si Kamileung teh lamun pernah apal baheula kaki sarade euy. Hiji jawara tangguh anu ngabogaan ilmu buhun, gerakan-gerakan anak persis ibarat gerakan Kisarade atau Kisanekala. Nah, aya hubungan naon antara si Kisarade jeung Sanekala? Jelas. Kisanekala jeung Kisarade teh mangrupakeun saparguruan euy, sapaguron. Tapi sageus pada nguasa ilmu. Samala aya hiji deui anu ngaranna teh nyaeta Ki Damar baheula teh cenah. Eta Ki Damar mah mangrupakeun adena anu teh adi Kisarade. Sedengkeun Kisanekala mangrupakeun hiji jawara anu hayang mampu ngelehkeun Kisarade. Tapi dewek ngadenge Kisanekala can pernah mampu ngelehkeun Kisarade. Nepikakeun ayeuna Kisarade ting di mana ayana ting geus paralaya tawancana nya kitu di Kisanekala geus teu kadenge deui. Ceuk eta tua kampung anu apaleun kana sejarah-sejarah para Jawara. Oh, jadi Kisarada teh mangrupakeun adi sapagurona Kisanekala. Kisanekala anu adi sapagurona Kisarade. Ngan Kisarade anu ngunek-ngunek lantaran hayang ngelehkeun Kisarade keukeuh. Tapi Kisarade memang jalmana anu ngulik. Salian ku guru kanu jadi guruna nyatana guru Kisanekala. Kisarade oge cenah nyiptakeun jurus-jurus anu memang gagah anu ngaran tapak dewa. Tah, jurus tapak dewa anu kudu 8 jurus teh. Tapi sanajan 8 jurus tapak dewa ngabogaan kamampuan anu di luar nalar manusia euy. Sabab eta teh mangrupakeun cenah ilmu buhun. Oh kitu. Matak pantes Kisanekala teu mampu ngelehkeun Kisarade. Nepikakeun perlaya nu jadi guruna duanana tetep mumusuhan euy. Kitu ceuk tua kampung ngajelaskeun. Waktu beuki nyerelek ka peuting. Para tamu undangan saeutik-saeutik saware-saware harita geus baralik. Anu nyesa teh nya tua kampung we jeung warga urang dinya anu beberes itu jeung ieuna meresan panggung jeung sajebana. Sabab eta panggung teh mangrupakeun panggung sararea hajatan lemur urang dinya mangrupakeun syukuran pikeun kasalamatan urang lemur. Sedengkeun si Kamileung anu ngarasa dirina teu diudag deui harita nyengir bari eureun kek diuk dinahna pentangkal. Aya ampun teh si Kasandono teh saha ngaranna teh si kondang gitu teh. Aduh rupa-rupa ge jeung hayang neangan aing narek naon cenah. Itu mere duit mah tuh dah. Si Kamileung harita barigek diuk. Si Kamileung harita nyarekeun sukuna ka hareup. Sedengkeun tongongna nyarane kana akal. Angin anu ngahiliwik dina kaayaan geus peuting nakaranan samalah geus janari leutik meureun. Wantukna si Kamileung harita sare we dina neupeun tangkal. Nepikakeun waktu isuk-isuk kahudangkeun ku manuk-manuk anu recet. Pariting araclog dina dahan oge dina dangdaunan mararani tingku cipek jeung para baladna. Si Kamileung anu kahudangkeun tur kasorot penpoe harita ngorejat culang cileung. Aduh, gimana cenah aing teh ya?
Rupa-rupa kejadian aing jadi molor di leuweung ya. Cek si Kamileung harita. Bisa terusna si Kamileung harita leumpang neangan tempat jang mandi si Kamileung teh. Geus katingali aya walungan anu lumayan gede. Buka walungan naon ngaranna, nuantukna si Kamileung harita brus mandi di eta walungan. Sanggeus mandi si Kamileung leumpang deui bari jeung awakna kapanasan tapi segerna karanan keur si Kamileung mah. Si Kamileung leumpang teh geus nepi ka mana lila di perjalananana. Si Kamileung terus mapai-mapai jalan satapak teuing ka mana tujuanana, teuing ka mana eta jalan teh nepina. Tapi sanggeus aya kana setengah poena si Kamileung leumpang beras nepi ka hiji tempat. Kadenge ti kajauhan suara hayam jago anu kongkorongok. Si Kamileung harita eureun bari culang cileung. Di mana cenah ieu teh geus kadenge di kampung eta hayam ya di kampung ya. Rame geus sarua ting barele ya. Jauh. Aing nangan hakaneun heula ya. Jualan we aya nu jualan sangu di dieu ya. Si Kamileung harita bari terus leumpang nuju ka jero kampung. Nu katingali di jero kampung isuk-isuk loba jalma anu rek ararinit, anu rek neangan pakasaban masing-masing we meureunan jang hirupan anak jeung pamajikan. Si Kamileung harita nanya ka bapak-bapak anu keur manggul pacu. Sampurasun mang. Rampes jang. Aya pikeun sawe naon? Cek eta bapak-bapak bari neuteuk. Ari warung bola dia di mana mangnya? Warung tukang ada jualan sangu geningan. Oh, warung sangu itu paling itu jang, lumayan rada tebih kene. Ganti dia mah lempeng we teras jang. Tah, engke pami aya tangkal kulur nu dua nu ageung we rumah eta tah dahana oge ka jalan. Mengkol ka beulah katuhu jang. Tetebih tidinya aya warung sangu sok geura. Oh, tuh mang nuhunnya. Nuhun sami-sami jang. Sanggeus puguh kitu maleos Kamileung harita ngaleos nya kitu deui tukang tani teh ngaleos keneh deui. Kamileung anu terus leumpang lalaunan teu gancang si Kamileung bari leumpang bari lurateret we parona kakenca ka katuhu ningalian kaaya di atas sabudeureun. Sanggeus nepi kana tangkal kulur anu dituduhkeun anu tauna tetela geuningan ngaroyom ka jalan. Si Kamileung harita mengkol ka belah katuhu memang bener. Jauh tidinya katingali loba jalma anu keur darariuk. Eta jalma barang disampeurkeun ku si Kamileung harita jeup harita jempe. Kabeh panon neuteub ka si Kamileung. Sampurasun. Rampes jang. Mangga calik jang. Bade ngadamel naon di teh? Biasa we mang hayang sangu ing teh. Aya kitu mang. Oh aya jang. Mangga ke sakedapnya antosan. Cek si bapak-bapak harita. Sanggeus beres. Gep sangu harita nu dibikeun ku si Mamang ditecokot ku si Kamileung. Si Kamileung nawaran we biasa ka jalma nu gigireunana. Sanggeus kitu mah deker si Kamileung harita dahar nepi ka beakna. Sanggeus beak si Kamileung leguk-leguk nginum. Si Kamileung pok nanyakeun ka urang dinya. Ari ieu teh lemur naon mang? Ieu teh ngaranna teh ngaran lemur cikole jang. Oh, cikole kan itu berasna ka mana mangnya? Kadituna nyaeta ka Cibeunteur. Ayo itu ujang urang mana? Wah, tebing mamang. Jauh pokokna mah geus sejauh we pokokna mah. Emang bade ka mana kitu tujuan teh? Ka mana nyawing kitu nyaho tujuan mah ka mana? Make jeung teh nyaho teh geuningan. Samana nawing teh keur ngalalana mang. Ngalalana? Ya ngalalana wing teh dengan pengalaman we gitu. Pana lumayan apal di dieu. Lemur Cikole kabelah dituna lemur Cibeunteur gitu mang. Nya tuh gitu. Kan kade jang ayeuna mah leuleumpangan teh bisa bebas jang. Emang kunaon gitu mang? Ayeuna mah loba jawara anu laliar.
gara-gara aya jalma nu ngaran si Kamileung cenah nu tukang tulung tinulungan keur ditareangan kepada Jawara. Memang naon dosana si Kamileung? Nya duka teuing ari dosana Majang. Ngan cenah beja mah neangan si Kamileung teh lantaran ngadenge mah cenah si Kamileung anu gagah sakti jeung jalma nu tukang tulung tinulungan. Jadi para Jawara teh hayang nyoba tur hayang ngetes kawas kumaha sabenerna kamampuan si Kamileung cenah nu bejana gagah sakti teh. Oh, si Kamileung mah da ceuk wing maweuhna naonan mah atuh teu boga teu gablegeun naon si Kamileung. Nacuk saha Jang kawas geus ngajaran gelut wae tarung. Ai ngajaran tarung jeung si Kamileung mah can mah ngawing nyaho we ka si Kamileung mah da. Oh, nah rencangan Jang. Lain rencangan doi, mang deket teh pokona wing ka si Kamileung mah. Oh, pantesan atuh kitu. Nah, tuh make jeung ditareangan ku Jawara nya itu bogana naon mah. Oh, tuh kan Jawara teh balagug mah pugugen. Si Kamileung mah disangeunahna we harita ngomong teh. Kadenge salah saurang anu teu tarima meureunnan ngadenge si Kamileung anu ngomong kitu cuntang celentong. Jang. Ulah sok gagabah ngomong teh. Isi kadengen ku cak-cak bodas deur geprek digerak. Maka jeung nyebutkeun Jawara eueuhna naon. Kadangnya tuh Jawara mah kekna make jeung nengan ka jelema nu teu bogana naon ka si Kamileung sok. Mangarti tuh da wing mah teu ngarti. Sarua wing teu ngarti Jang. Ngan pedah euy ngomong teh kudu dijaga tuh. Mung tuh dah yang kieu we wing mah. Si Kamileung harita. Para mitra kaum dangu sadayana. Si Mamang harita teu tarima kana omong-omongan si Kamileung anu ngabarengkeun si Kamileung majarkeun teh cenah eueuhna naonan si Kamileung mah. Sajabarna ti kitu nyebutkeun Jawara anu bada legug cenah. Kejeng neangan si Kamileung anu teu becusna naon. Harita nangtung kojengkang harita adeuketan ka si Kamileung. Pok eta jalma bari nolak cangkeng ngomong. Jang. Ulah sok gagabah di ngomong teh euy. Saha sabenerna sia teh deui? Make jeung sok-sokan nyaho si Kamileung. Teu gablegna naon segala rupa. Kunaon ari emang make jeung amuk-amukan nyarekan sagala kauing. Mane nu geus kurang ajar sia? Ceuk eta jalma bari molotot. Got si Kamileung harita ngaregot cai nu tinggal setengah deui nu kabeak. Meuni tenang nakeranan si Kamileung harita. Saha ngaran maneh teh? Naon bari nage? Kudu kenalan jeung jelema nu pelotot-pelotot kawas kitu. Resep Si Kamileung. Bangsat sia. Eta jalma ngahmatkeun leungeunna rek ngepet ka si Kamileung tadina mah. Sakolepat si Kamileung harita ku leungeun kenca bari teu ngaleret-leret acan, harita nepak leungeun anu ngalayang ti eta jalma nu polontong. Barang harita ditepak ngan tolonyong eta jalma. Namru harita dina hanapeun bangku anu keur didariukan ku pala warga. Atuh puguh we warga ge harita kaget nakeranan. Si Kamileung harita pok ngareret ke tukang dagang. Mang, hayang panggingkeun kopi mang ye, nu hideung we lah. Rada haus ye. Si Kamileung harita teu siga-siga. Terus aya kejadian. Atuh puguh we urang dinya kabeh harita neuteub ka si Kamileung. Dina hatena kabeh ngomong, saha cenah ieu jalma teh. Sedengkeun jalma nu teu kusruk tadi harita neuteub seukeut bari kerung ka si Kamileung. Minggeus. Ceuk eta jalma nu saurangna ningali si eta jalma nu tadi ngajongklok teh nangtung. Teu geuna ieu teh Mang. Geus nya kanyahoan siala eleh make jeung hayang deh yang tamah deui meureun sugan mah. Ceuk eta jalma. Kurang ajar sia. Ceuk eta jalma teh beunang dicarek. Harita ngadeuketan di ka si Kamileung. Nu saterusna eta jalma teh nu maksudna arek nongtak kana palebah tak-takna si Kamileung. Tapi si Kamileung barang eta jalma ngadeuketan sakolebat leungeun katuhuna harita bari teu nempon-nempon di acan. Awalan harita gorengan kana balbas sungutna. Bangsat sia. Eta jalma bari bubura lantaran jelas sungutna pinuh ku bala-bala aya 3. Nah harita nu sakolebat ku si Kamileung teuing
iraha nyokotna ngan anu jelas eta dina sungut nepi ka aya 3 bala-bala. Eta dihakan lebar dihakan era ku batur meureun. Nu antukna kapaksa diburakeun bari jeung rada kulamat kalemot meureun heuh aya bala-bala teh ke asin meureun karasa ngeunah. Eta jalma harita mundur ka tukang bari neuteub seukeut ka si Kamileung ret si Kamileung harita ngareret. Kunahan ngadon diburakeun nih bare bala-bala ngadon diburakeun ya. Kunaon? Cek si Kamileung harita bari neuteub bari kerung. Eta jalma teu ngomong deui di halangan oge di ongkoh keluarga urang dinya. Dipepar supaya ulah kata terusan. Punten Ujang, aduh hapunten ieu. Salaresna Ujang teh satu. Uing mang. Uing mah lain sasa mang. Uing mah si Kamileung ngaran mah. Gebeg teh puguh we. Barang ngadenge eta jalma teh ngaran si Kamileung. Nyebutkeun ngaran si Kamileung sakabeh harita teh sirikna ngompod. Lantaran tetela jalma nu keur diomongkeun kumanehanna tadi aya di hareupeunana paingan aji kasaktena anu memang kacida pisan gagahna jeung teu nemongkeun tanda-tanda keur tarung atawa tanda-tanda kumaha nyaho-nyaho musuhna ngecebrad ka tukang nyaho-nyaho ngadahar bala-bala. Eta kaunikan si Kamileung atuh teu sirikna jalma nu tadi langsung wae ngadeuketan teu sirikna harita dongko bari deku lantaran sok sieun kumaha teh. Aduh Kamileung nami teh aduh punten atuh mamang teh ieu. Geus teu kudu loba itu ieu mang da uing gen teu keheul ieu henteu. Aduh bala-bala dibere ngadon dipikeun geura pada mangeunah bala-bala teh rek deui moal. Enten. Duh nuhun pisan Ujang aduh. Punten we mamang teh. Geus pokona mah lah. Terus si Kamileung harita bari regot nginum kopina. Kek eta jalma anu tadi harita diuk bari teu ngomong sakemek oge tungkul we eraeun ku baturna beureunan. Anu tadina sok-sokan nangtung bari hayang kitu kieu ka si Kamileung ek teh mongkeun siih tadina mah meureun. Tapi heueuh hanyakal geus dipiheula. Pok bapak-bapak anu kolot harita ngomong, "Punten Jang. Manawi teh heueuh da panginten." Nya kitu Jang. Ujang teh salaresna aya teh nuju dipilarian ku jalmi-jalmi para karaman, para jawara. Duka bade naon eta teh ngan anu jelas kamari aya nu ka dieu oge saurna. Hayong terang kawas kumaha cenah Aji Pangarti anu dipimilik piboga ku si Kamileung cenah kitu. Cek uing ge mang uing mah teu bogana naon. Naon make jeung hayang neangan si Kamileung jalma nu teu boga naon. Da uing mah teu boga naon ah. Angkur boga suku panon irung jeung ceuli mang. Ngan alhamdulillah rek ceuli teu congean, irung teu lehoan pan. Eueuhan. Cek si Kamileung harita bari nempokeun ceuli anu memang congean. Atuh sararea urang dinya harita ku tiba nyengir we. Kajaba jalma nu tadi harita ku tiba ngareret saeutik lantaran sieun duka era meureun. Bari tungkul harita kopina ge nu setengah deui can diinum-inum ti tadi teh. Diantepkeun we pok salah saurangna harita. Eta kopi lebar meureun aya maneh teh. Ron cilak-cilak kitu. Nya cek eta jalma kur sakitu bari nyokot kana kopi leungeun ngarepar. Meureunna ngarasa sieun teuing era ku si Kamileung ngan anu jelas kejadian tadi ngajadikeun dirina diri ibarat tika kesek dina solokan anu pinuh ku cadukna. Waktu anu beuki nyerelek si Kamileung didinyana kurang leuwih meureun aya kana sajamna. Lantaran aya insiden cek paribasana. Si Kamileung sanggeus mayar urut dahareunana harita pamitan. Sanajan sebagian warga urang dinya aya nu ngajak ka si Kamileung pikeun istirahat di imahna, tapi si Kamileung anu memang teu hayang ngarepotkeun beureunan. Wantukna si Kamileung oge pamitan ditarempokeun ku warga di warung. Sakabeh warga anu aya di dinya harita gogodeg kana tingkat pangarti anu dicanggih ku si Kamileung cikeneh nu kakara dipara di temongkeun saeutik. Pok eta bapak-bapak harita bari neuteub ka jalma nu tadi parengas. Tuh nya. Mantak ceuk kula oge
kajalma nu kumaha rek nu alus rek nu goreng rek nu wawuh nu teu wawuh teh maneh teh kudu sikep teh kudu alus euy hade budi parangi moal rugi daripada ayeuna sok untung eta jalma teh nu ngaran si Kamileung coba lamun ka jalma nu prangas jawara-jawara nu lain ya renghek tamaneh untung nyerangkeun ka si Kamileung teu ngalakukeun naon-naon nya mang hapunten we lain minta dihampura ka dewek mah da teu keur naon ngan dewek mah mamatahan lain kur ka maneh unggul ka sararea jaga ucapan emongkeun budi parangi nu alus da teu rugi ieu hargaan batur teu rugi sugan ngahargaan batur teh kudu dibayar kudu mayar henteu panan justru lamun urang daek ngahargaan batur ge tangtuna bakal ngahargaan ulang sahenteuna batur oge moal nyieun ku kakuciwaan ka urang kitu. Mohon mang yang geus ayeuna mah sabaraheun yo kuring mah ieu we kopi tah jeung gorengan 3 meureunan tukang warung harita utang hitung sararea harita cereng malalayar masing-masing sanggeus dihitung tukang warung bring harita eta warung teh dak teu mada kosong we lantaran kaganggu teh anu tadi karesel ka jalma anu babaturanana anu geus kaganggu kana ka tentreman marerehanana ongkoh sedengkeun si Kamileung anu geus kaluar harita ngingkig leumpang nuturkeun jalan satapak anu teuing ka mana berasna. Si Kamileung sorangan teu pernah apal eta jalan teh nah jalan ka dituna buntu atawa henteu sabab manehna oge kakara dina waktu harita pisan nyorang ka eta pitempatan. Leumpangna si Kamileung aya nu nyerangkeun 2 urang jalma. 2 urang jalma anu hiji buukna panjang anu hiji make foto topong. Awakna anu jangkung badag katingali beberahilan. Dina cangkengna ngagaplek bedog anu katingali gede. Harita pok ngomong. Eta manusia. Wani-wani ngaliwat ke tempat urang euy. Anu hartina eta manusia teh mangrupakeun jawara jigana. Sabab nu wani ngaliwat ke tempat urang ka Tegal Badak disebutna. Lain jalma sambarangan sabab lamun jalma anu biasa-biasa ngaliwat ka ieu pitempatan geus tangtu bakal diserang umang rupakeun sasatoan tapi nyatana eta jawara ngadon ngagandang we tuh dengekeun ngadon bari nyanyi sagala rupa leumpang meni tenangan keranan ngagandang tanpa ring-karingrang kira-kira saha teh kangnya anu jelas mah jawara we euy. Ayo urang hadang ya urang tanya ku urang euy corelat eta nuduhan harita ting corelat nangtung mancuh dihareupeun si Kamileung sampurasun baraya Ampes cuk si Kamileung harita beri neuteub seukeut ka eta 2 jalma punten kula ngaganggu kana perjalanan Andika bade ka mana tuh ieu teh sun uing teh teuing rek ka mana puguh teu apal ngan heueuh da uing manuturkeun jalan we jalan ka mana nepina we ieu mah jalan buntu nya meureunnan uing bakal neruskeun jalan teu buntu bakal neruskeun ari di dieu kira-kira pabrik obat di mana nya obat naon ieu teh obat kurap menang obat naon udis ukar itu geningan har nah kalah kalos pabrik obat ieu teh poa kitu euy teuing atuh ieu teh jelema teh jang saha salira teh salaresna ieu teh uing mun ujang saha nuju ngalalana atanapi aya nu dipilarian nuju ngalalana mang tapi aya nu pilarian naon atuh nu pilarian teh manawa sareng manawi atuh ari ieu teh ngaranna teh kampung naon mang lain kampung ieu mah jang ieu teh Tegalan anu disebutna Tegal Badak
eueuh hiji jalma anu wani ka dieu kajaba jalma-jalma anu gabogaan aji kasaktian anu hebat. Nah kunaon mang? Sabab jalan ieu teh mangrupakeun jalan karamat anu langka pisan di Sorangjang. Tuh tingali aya batu nu ngajugrug gede kan. Red si Kamileung harita ngareret. Oh nya. Terus? Saha-saha nu wani-wani ngaliwat kaya dieu pitempatan biasana sok dipegat ku model maung, singa, orai atawa sajabana. Tapi uing tadi pegat geningan anehnya. Jeung teu manggihan naon. Teu manggi cari-cari acan. Mun aya mah nya cari gede tewak ke kuing dipencit ah. Jang. Sanes heureuy ieu mah memang benar. Oh, ingin tuh heureuy mang memang uing teu manggihan naon, pugu oge. Aneh. Ujang teh mending oge ayeuna mah ngiring we sareng mamang atuh. Emang ka mana mang? Nya kabeneran lain ka mana-mana ka saung we. Ayo Jauh tuh bang. caket upali ditu tuh. Si Kamileung harita bari tetep we waspada manehna oge. Henteu asal milu tapi tetep milu si Kamileung teh. Sajroning hayang apal kamana sebenarnya manehna dibawa. Di luarana harita laleumpang ajeng-ajengan mapai batu kaliwatan solokan anu katingali eta solokan teh meni herang nyacas caina. Dikungsi lila aya hiji imah anu teu sabaraha gede. Eta disebutkeun bisa disebutkeun imah atawa bisa disebutkeun saung. Sabab ayana di tempat anu hara-haraeun. Tah ieu jang rarompok mang teh. Angga. Ceuk si mang harita bari naik kana golodog nu saterusna mukakeun eta pantok. Ket bray. Mangga ujang kalebat. Si Kamileung jeung nu saurang deui harita asup. Kek si Kamileung